Gitu pamirsa rupinanya kembali kasangker ku waktos panginten bidangan ayeuna dicekapeun sakitu simpuring haturkeun nuhun ya ka Pak Arawing Pak Kubu Pak Onto Pak RW ngaturkeun nuhun kana kasayaganana kasumpingan sareng ngobrol sareng simpuring pamirsa ulah hilap supaya simpuring langkung semangat deui dina ngadamel video-videona ulah hilap di like share sareng subscribe nya. Insyaallah penginten kepayun urang ayakeun di video-video anu patali khusus sareng di seni budaya tapi kegiatan di Geraha Budaya Pasir Mulia. Insyaallah antosan nya. Sakitu rupina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.